mentak dipermasalahkeun tah di ilmu thariqah mah. Kuari urang teu boga pamajikan encan boga. Kemudian urang kuari salat bae. Lamun dipikir mah mun dipikir urang teh lamun imkan nikah sanajan resep jasa kana salat maningan nikah bae lantaran dina nikah mah aya kelanjutan turunan berarti hifdzun nasal engke urang boga anak lamun nikah mah ku aya anak engke bisa ngamajukeun agama jeung nagara jeung bangsa. Lanjutlah urusan kekhalifahan cak pikir. Tapi lamun cek ahli tasawuf mah perbandingkeun ku ente antara resep salat jeung nikah. Ternyata horenganan ieu teh salat mah bakal ngahasilkeun kana ganjaran secara mutlak adituna sorga. Ari kawin mangke bakal boga anak teh kapan kudu dinapakahan berarti kan orang kudu dagang ya usaha menghasilkan harta demi anak. Sedangkan cak Al-Quran wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dengan kawin boga anak jadi fitnah. Dengan kawin boga anak orang usaha orang teh etang ke harta jadi fitnah. Berarti ieu harta jeung anak teh jadi fitnah nu gara-gara orang nikah teh bisa ngahalangan ka sorga. Tuh nu ngantek cak anu can nikah hadena aing mah can nikah. Emang kunaon ge da? Kade-kade itu arembungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah aku dipandian ku 7 kembang. Lain deui tah makos gitu. Aduh. Nah ieu nu mantak sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Italah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade lamun bakal nimbulkeun ngahalangan sorga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan sorga apa henteu sih? Tuh. Aya 3 awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul fankihu ma tabalakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun parentah lain etana tapi ngahalangan ka sorga apa henteu istikharah Allahu akbar beres Allahumma inni astaghfiruk dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunya wa akhirati fakal ya beres tapi lamun teu bagus Gusti jauhkeun eta kan ngara istikharah. Tina tilu nu mana ieu? Timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet. Ieu lah hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah. Urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kehalangan dibere. Ai nu resepna mah kanu ieu. Ieu kadua katil ai nu timbul nu ieu deui. Anu aing kurang ngerseh. Heran aing ge. Di isi horohan teh aing ka dieu timbul ka dieu timbul nu ieu deui sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahir mah ieu tapi isi horo nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah. Ajeun, coba kumaha engkena. Dek dipasrahkeun ke Gusti Allah. Pilihlah nu ieu. Tek nu kurang resep teh. Bener. Barang dirasakeun hiji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu karasa waktu urang geus nincak dina bulan Sya'ban nurutkeun hisab qat'i tanggal 1 Sya'ban hari Kamis kamari Kamis Jumat Sabtu
Sabtu Minggu jadi ayeuna tanggal 4 Sya'ban atau 4 Rowah. Jadi orang menghadapi Ramadan bunga jasa lantaran ngaji pre. Oh, kegiatan. Tapi nu resep ngaji mah tetep bae nineng jasa nu mantak resep loba janji. Tah gitulah berbagai pandangan-pandangan. Tapi nu jelas bagi jelema-jelema nu ngarasakeun tenang, tentram ku ngaji teh jadi rindu. Sebab aya permasalahan anu hese di bang balerkeunana tapi barang dibawa ngaji mah tenang, barang balik dimu puyeng deui. Etalah keistimewaan kalam-kalam ilahi, ucapan-ucapan kangjeng, ucapan-ucapan ulama kadang-kadang nyorot ka hate urang jadilah hiji katentreman mahal. Ieu kuari kadeuleu nu ngaji di dieu teh nu kuari poe Minggu halaladir ieu teh nu talalentrem. Nu teu baroga duit teu bisa ulin ka mana. Sebab dedengean teh begitu asup bulan Rewah macem-macem. Aya nu ziarah Wali Songo bagus ya kuari nu laporan ka kula bae ge leuwih ti 7 mobil bus. Leuwih ti 7 ieu nu laporan poe ieu berangkat nu isuk deui. Nu kamari masyaallah loba jasa eta ziarah Wali Songo. Aya anu geus ngarencanakeun liburan sebelum puasa. Ai urang mah teh monggo poe ge liburan bae atuh. Macem-macem aya nu neuk balanja ka Singapura bae menghadapi lebaran. Aya nu ka Singaparna bae. Jadi geus campur-campur sehingga hatena eueuh katentreman, eueuh katenangan. Tapi urang mah alhamdulillahirabbil mahal tentrem teh mahal. Lamun aya hiji kiai geus diajak zarah ge geus kelah waktuna encan pas. Kaganggu ngaji jeung santri, kaganggu ngaji mingguan, eta kiai geus tentrem. Bagus eta kiai. Lain embung zarah teh cinta kawalingan ke waktuna. Sataun paling sakali. Allah manyahun ieu ka cinta urang cukup di imah bae. Aya nu adur-aduran wae tak kiai teh uluh ninggalkeun jamaah mingguan, ninggalkeun santri. Oi ziarah Wali Songo kadituna jadi pamimpin zarah lain pamimpin umat. Eta mati soledad tama kiai kos kitu tah. Ti beubet ngaranna tama kiai. Cinta mah cinta bae kawali. Jazarah naga lain cinta kawali ieu tama cinta ka berkat wali. Sugan kabeuli sekupi we. Tigesleu teh kiai teh tigesleu tama teh kiai. Masyaallah geus teu tentrem. Teu tentrem. Aya nu kuari geus ngitung-ngitung we kiai kok jaki can datang ka aing. Heran teu kadeulean kitu aing. Ieu mau goblok bin tolol tama kiai. Teu tentrem tetep hatena. Yang
hayang disumbang hayang dibere masyaallah tawakkaltu 'alallah keur carita kiai teu nu bisa teu nu kurang bisa ngaji mah teu tentreman teu bae ai teu bisa teu bisa ai tentrem bae eta mah anugerah ti Gusti Allah subhanahu teu hayang tenar teu hayang sohor ibadah bae ka Allah istiqomah magahan amil jurumiyah mun aya nu daekeun alfiah mante kayuh bae mun aya nu daekeun patulun kumaha nu daekna bae aju salat duha istiqomah pentingna tahajud sanajan 2 rakaat istiqomah tambahan ku salat hajat salat para wali ditambahan deui ku salat witir kadanan 11 rakaat mah tilu-tilu ke di akhir terus bae deuk ka mamana teh sieun eta tinggalin eta kiai geus hebat eta hebat nu hebat teh di mata urang mah kiai anu haju meuli mobil Innova tanya-tanya teh hasil zarah hebat amat teh kiainya nu belah ditu meuli Innova deui kunaon kamari jadi panggil ka mana ka ditu ja ka luhur mana itu ja barang balik ti ditu meuli Innova ka atut macem-macem mun maca kalakuan pamimpin agama horeng teu mutlak mimpin agama nuduhkeun agama horeng nya ge poek boro-boro nyaangan batur nyana ge poek atuh lain ulah meuli sawah ulah meuli mobil ulah nyin imah tapi ulah dimaksud geus kitu sahayuna bae ieu be agama sesuai jeung kemampuan urang mampuna urang nanjeurkeun agama amil jurumiyah mampu ngaji mingguan atawa peuting teh ngan saukur 20-30 geus teu hayang rame teu hayang jadi maksud mah rame teh capek urang hayang ngaji hayang rame capek nelponan jelema capek nyuratan jelema capek ngumum-ngumumkeun panitia datang ka pegat uratna lain kitu urangna bae nu bagus geus amis mah gula ge ditareangan ku sireun caang listrik ge caang listrik atuh siraru ka jeung teuing paeh ge darata cak siraru jeung teuing aing pareh ge asal caang bae bener kaluar teu bisa balik di modar neule caang maresep bae tah kitulah keur carita bahasa-bahasa para leluhur urang para pemimpin agama nu dicarekel ku para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dek saha nu dituturkeun dan lain ulama pangkat wali mah janu dibaca ku urang kitab da karangan para wali nu dibaca ku urang minimal karangan Syekh Nawawi waliyun min auliyaillah nu geus teu hayangeun kana dunya sakali deui Syekh Nawawi teu hayangeun sasieur-sieur acan kana dunya tapi boga tanah di Mekahnya sehingga kamari keur pembebasan di teangan anak incu jeung turunanana lantaran ieu duit pembebasan tanah atas nawan Nawawi at-Tanari yaitu Al-Bantani di ditu teh aya sekitar bangsa 1000 meter 1000 meter di Mekah sedengkeun sameterna teh sekitar bangsa 10.000 real 10.000 real kali 1.100 meter ulah dihitung besi edan sia tanahnya anak inu edan urang ya keur carita
berarti Syekh Nawawi teh teu hayangeun kana tadi jaboga tadi maksud kajian kumaha gitulah Syekh Nawawi eta kakarak Syekh Nawawi nu bade lain hajut plengembungeun nya nanamangan atuh boga teh beureun kubutuheun baheula nu ngajualna atawanya najang katentreman ibadah jeung macem-macem bae wallahu alam ngan moal hayangeun moal bisa ngarang kitab moal jadi wali satungtung hayang keneh ka dunya geus ulah neuleuh bogana kana dunya kiai kana dunya wali Syekh Abdul Qadir masa tungtung deuleu dunyana sebab eta mah ceuk Gusti di mana urang geus embung dunya mana nuturkeun urang manu mentek dunya teu daek nuturkeun urangna hayang di mana urang embung dunia nutur ngudag-ngudag di mana urang hayang urang nu ngudag-ngudag dunia sakitu bae teh mah dunia tah cenah aing mah hayang jadi wali teresep di udag-udag duniana moal jadi wali atuh hayang teh eta mah sia mah tuh emang aroplo mah kitu kabeh ge ngomong-ngomong wali di udag-udag dunia tah aing resep di udag-udagna jiblon beurna jadi kesimpulan nama nu mahal di urang teh tentrem jasa jeung pamajikan halimpu ngeunah artina halimpu urang nanya nyana nembalan pamajikan nanya urang nembalan ajunyana sopan ka urang deuk masak naon ieu masakan aya bita aya tah ngeunaheun ka hatena teh nikmat biasana anak kurang ka urang dareh de sareuri dititah narurut ku urang teh lebah waktu salat ieu urang sarolat sarolat bayah ngaji eta imah teh sorga teh nu Gusti ngeunaheun teu kudu gedong kama imah teh sanajan sederhana tapi penghunina ahli sorga cahayaan eta imahna 2 tingkat pogorna ge pohara jasa kendaraan mewah hanya pemajikan manyun bae si amat ti budak ditanyana asup ka kamar lawang kamar udah ge 3 kali ge pegat asa datang engsel tah anak deuk dititah harees bae nu ieu ditanyakeun hees nu itu molor nu itu ngees sararese amat deuk nitah meuli rokok bae ge ieu kolot isuk-isuk teh malah mah barang hudang teh geus aya sang uduk ceukna teh abah gawe naon teu meuli uduk anak ka abah abah ieu heudang ti heula mah teu meuli uduk-uduk atuh gawe amat eta kos du bener bae teh ngomong pan penek eta ka kolot sia tampiling bisa ku aing sia ya Allah naraka eta imah untuk tentrem teh mahal sedengkeun urang bisa ngaji kieu bisa salat khusyuk teh tentrem entek teangan katentreman abeh ibadah urang khusyuk salat terutama aja eta doang pokokna ibadah mah salat asal geus bisa salat khusyuk bae deuk tentrem kumaha deuk khusyuk kumaha aja teu tentrem salat tu ka babawa teh beungeut pamajikan bae keur manyun sok kumaha keong ieu budak dibeungeut aing ja tutut ge teu manyun-manyun teuing atuh ka babawa ti miti Allahu Akbar datang ka salam teh beungeut pamajikan keur marah bae nu aya eta deuk kumaha khusyukna tah ieu balikan deui urang bisa diuk di dieu teh tentrem teu gundah teu ngarasula batur nu ka Karangbolong nu ka Puncak nu ka Bali nu geus rencana urang mah teu boga rencana lantaran teu boga duit tenang aing mah ngaji bae ceuk jana ka Cilowok geus sabodo sia udah ka mana ge aing mah ngaji emang boga duit deuk ngabonceng ka babaturan aing mah tenang hirup teh Masya Allah ciptakeun coba ketenangan jiwa urang mun urang can tenang moal bisa ngeunaheun ibadah moal bisa khusyuk arahan tentrem heula di imah tenang tentrem mantap
timimiti kufu na heula dina fikih kudu sakupu urang boga pamajikan teh abeh sapagodos sareundeuk saigel siafihanean cek urang Bandung mah kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogat geus hartina ngeunaheun iramana akur panikmat kaji dek mana dek masjid lah salat duha geus satu kalau mah di dieu nya salat duhana di imah di dieu nya nah nikmat geus kaji angel amatan ieu balanja tah dinya ngobrol heula ya rangda kawin we atuh kaji ai geus tentrem ngeunaheun Pak pengkolan ngapanggih jeung rangda tah lah atuh daripada kapanggih di mah kawin bae abeh aku aya batur kaji ngeunaheun cek awewe teh geus tentrem panas deui cenah ieu teh ieu menghadapi bulan Ramadan ciptakeunlah coba ketentraman ketenangan di imah tangga urang ti urang heula mimitina supaya ibadah puasa urang per tahun ieu meningkat kumun wayeuna tingkatkeun ku urang kumun geus karolot mah besi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan geus direncanakeun ti jauh keneh ku harieuh ja puasa Ramadan teh lain leutik-leutik ganjaran dibahas bae unggal kiai unggal pangajian tapi urang puasa kieu keneh tingkatkeun maca Qur'anna tingkatkeun maca sholawatna kakhusyuan salatna terutama hudang pentingna di Ramadan mah luar biasa gede ganjaranna jauh-jauh ulang ingetan sakedeung deui urang menghadapi puasa jadi lain dahar nginum tamat teu dititahan ge geus neangan sorangan katentreman batin usahakeun ti kuari keneh abeh ngarasa nikmat puasa teh ieu mah urang masih keneh ngabahas tentang kisos Zaid boga pasini jeung Ki Khalid mimiti ribut omong kebelah dia makin menjadi-jadi hari santri mata anu nyantri di mana ribut teh paling jago teu ngomong paling jago geus lah tayang nanya itu tayang nanya ieu tayang nanya kepanggih di jalan geus patungkul-tungkul we geus sabodo teuing tah kabeneran kapanggihna di galengan leutik sial jasa aing kapanggih jeung musuh di galengan leutik ya aduh geus nu hiji niat geus aing mah ka sawah bae nu itu ge ka sawah bae bener bae brus ka sawah kabehan eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ulah leuwih ti 3 poe teu ngomong teh besi ka bawa paeh jadi urang ulah pepegatan kitu teh aing moal nanya moal ditanya moal ngajawab kitu ke aja kebon mu kos kitu bae nanya moal ditanya teh hayang aing mah geus nyaba moal disabat teh hayang aing mah geus ngaranna patah arang geus teu bisa diaibon patah arang mah geus teu bisa dilem ulahlah urang mah ja bakal paeh ke besi jadi mamalah di akhirat masalah dunia teu sabaraha dipasilikeun di akhirat urang jadi ka neraka rugi ka bina-bina jen teuing batur maka urang asal urang ulah sakitu bae geus patokanna santri nu nyantri mah datang ka dinya tapi pan aya jelema setengah jawara mah lain deui goblok teh si budak nyawan aing jawara meureunna neuleuh kalamarin golok ciomas aya keneh turunkeun gunyeun asah eta panai golok ciomas teh bedana saeutik lain masalah potongan mah nu turun hulu naik hulu gampang ditiru ciseat ciomas atuh sarua bae potongan golokna mah kumaha endeukna bae
nyanu tenar bagolok Ciomas mah turun hulu abeh kena saeutik geng ngebolewak eta lain eta nu dimaksudna mah dikeum dipeurah oray taneuh eta golok Ciomas nu asli eta oray taneuh kandangan golok dikadinyakeun eta beres diendog beureumna beberemna teu diangkat-angkat beres tendenan asem beres tendenan kitu bawang putih pedas goreng aduh ieu lah bumbuna tah bumbuna tak eta teh di mana-mana katoel we teu kudu ngabolewak asal katoel tek basa etik atuh sebab aya peuraha etalah ramuan Ciomas teh seperti eta ngan geus eueuh tah nu di belah ditu pan aya pasar Ciomas terus ka belah kenca belok naik ka dinya tak tukang nyunanana di dinya geus paeh tah anakna teu bisaeun. Jadi kuari mah ramuan anak kurang bagus. Nu di dinya nu hebat. Nu baheula aya deui ngaranna Kipni. Eta jawara geledegan eta. Nah, jikasan mau tai kuku nacan. Mun hayang nyawa Ciomas teh kos kitu teh lah golok neges segede kieu asal geus buatan Kipni. Geus meunang eta ditoelkeun ngemu. Geus hese. Dokter mana bage tah Ciomas teh lain getakanana golokna asal ditoelkeun eta seueuh kuari mah ramuan tinggal ramuan atuh kuari mah lamun diramu model nu baheula diangkat memeh ka musuh nu ngangkatna heula kena peurah sebab kurang puasa atuh nu baheula mah puasa bae terus di lokal mah tukang golok teh atuh geus di atuh nyanana ku peurahna geus teu nanaon ku sagala rupa geus teu nanaon tanyeunan golok Ciomas tokos baheula gitu Cimande teh Cimande teh pantorikoh sebenarnya nama asli nama urang mun leuleus sejarah Cimande babacaanan ge lain bantrak-bantrakeun tirakatna ge pohara moal ulah teu meunang wakanyieun ramuan Cimande nuku urang sok dikadieun teh eta lamun dikitukeun dek henteu kudu pul teu kudu asal dikitukeun aduh eta teh moal mah 7 bulan nyerina bae ge eta Cimande nu asli kadeungeun sia dikitukeun aduh eta Cimande ai Cimande nu kuari batu eta kurang puasa sebab ngaguruna ka Kiai Golkar. Sober sesaku guru ka Kiai Golkar bae kan hawok doang. Bal beres we Golkar. Kula mah ngomong teh beneran Kiai Golkar teh blon. Bisi pajar lalagan beneran. Aju kuari NU Golkar deui. Da banser nu lalentur eta Golkar eta. Segala ansor ngabangga-bangga mana geus dibeli ku Golkar aing mah ngabejaan bae ngabejaan teh ansor teh ansor teh geus dibeli ku Golkar jadi ngomong ngaler ngidul nyono segala ngomongkeun ulama segala ngomongkeun naon jebian habak geus aya ansor ngomong-ngomong pasantren majelis gitu ki kuari geus nyaho aing mah ngamere nyaho bae besi babanggaan di Kabupaten Tangerang di provinsi di kota ieu mah ngabejaan ieu mah. Ieu mah di dieu doang ulah rahasia ieu mah. Ulah bebeja kan usahajeun ulah. Paling gelalaunan ieu mah rahasianya gitu. Kayak ngomong deui ieu mah rahasianya. Sa Indonesia rahasia kabeh. Besi ngabangga-bangga diri ansor nasional datang ke wilayah geus dibeli ku Abu Rijal kadang ku Cilisia. Urang teh pan urang NU tapi nyeri tetep pengkhianat NU tetep. Namun hayang nyawa pengkhianat Kiai Hasyim. Pengkhianat NU. Bool nu kadar itu.
mentek teu beres mana pilgub ka mana pilkada ka mana manya dibeli milik ulama ulah kudu dibeli-beli mentek aya NU ka imah kula sok jasa dihajar ku kula nya mal datang dikajeut sia pengkhianat sia aing anu sok ngahayu-hayu ka NU anu ngibarkeun bendera NU memperkenalkan NU teh Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama lain letik-letik nu nyekelna ge lah wali lah eta teh kakek daripada Gus Dur lamun lain wali moal kuat eta teh tanda kewalian geus aya ieu mah nuturkeun batur bae jawara teh nyaho lain walingan keur carita agungna sebab kula ngadenge ti guru kula di Garut ngadenge deui di Abah almarhum di dieu ngadenge deui guru kula guru Bukhari di Bandung keistimewaan eta Kiai Hasyim Pohara luar biasa tapi kan ka dieu ngahianati atuh kita ngegedekeun majelis taklim jeung pasantren ulah milu biung dibeli ku tangkorak Golkar nyana huluna pilu sakumaha hurang puyang ieu mah dibejakeun teh rahasia ieu mah ulah dibejakeun deui kali besi bertengker di hareupeun urang geus nyaho ya sakitu bae orangna tah kawan wanian bari NU ka ieu mah kajen deui ai banser nu aya di dieu mah teh babanseran tidak babanseran teh kumaha milu ngadukung ngan nyana mah teu kabagian geus murni kebe itu kabagian murni ngan encan meureun ngan moal tah banser nu dieu mah supaya ngararaji lain nu di dieu bae Jawa Timur di loba nu murni tah mah jak kepala-kepalana nu di laluhur nu dihandapna mah teu nyaho nya mah eta teh kabagian teh murni perhatikan diri teh salah tah jadi orang teh satu sisi hayang boga organisasi supaya luhur sebab organisasi NU teh organisasi sosial keagamaan secara mutlak mentak dibalikeun ku Gus Dur kembalilah ke Hitoh 26 ketika didirikan tanggal 26 gitu kembali ke Hitoh 26 hastina aslina baheula sosial keagamaan ulah milu ka mana-mana jang nanjirkeun agama di Indonesia khususna umumna di saantero negara diakui dunia NU teh sebab rujukanana NU baheula mah Tufah Nihayah Riyad Raudhah eta rujukan NU kitab-kitab anu luar biasa ahli sunnah wal jamaah geus sepakat seluruh ulama di Indonesia lantaran rujukanana Tufah Nihayah Raudhah Majmu eta rujukan ketika bahsul masail kembalilah ke kitab eta etalah nu diaraji ku ulama di Indonesia satu suara keputusan NU mantep kabelah dia aya akar Golkar Masya Allah na'udzubillah min tak aya de ketua NU ka dieu cekula kalau Golkar lain cicing bae nya kalau Golkar jangan saya paling benci dengan warna-warna kuning Pecede kiai atuh sabaraha kiai nu tigeus leuh aing mah guru-guru ajur ku Golkar ieu ustad-ustad kiai-kiai teh hepe gepeng inting-intingan ku Golkar teh geus kajen tah mah Golkar mah deuk aya jeung maleueuh ngan kiai ulah asup ka Golkar kucan mun dibere duit ka Golkar ya cokot bae jadi talenan sia ku Golkar ulah jaga agama i Golkar teh eta teh racun agama buktina kiai mun diomongkeun ku gua Pandeglang Serang Tangerang nu ala lacur teh lain wel moal tapi teu didengekeun kunaon eta di hatena aya Golkar asal di hate ya Golkaran geus ilmu luhur tinggal luhur hebat tinggal ngamukna doang sial cenah aing teh didarengekeun
hitutan Golkar sia gitu bae lain di urang bae kula mah pangalaman Tasikmalaya asal geus asup ka Golkar baralik santri ngaji bubar Ciamis lila kula di Ciamis 3 tahun asal asup baik kiai ka Golkar ludes Sukabumi Bandung Garut asal geus asup ka Golkar we Masya Allah nu masih utuh teh ka Golkar Tangerang doang asup ka Golkar maka Golkar bae tapi pagon santrian ngaji teh didarengkeun tinggal ngambekna doang jebian kurat Golkar nih gua mah keur dongeng kenyataan bae geus sing harade ieu kabehan ieu urang ieu kangen katentreman batin jang ibadah lah teu boga inopah mah kajin geus urang meuli nu leuwih luhur bae geus aduh gemes jasa sebab naon guru-guru ieu ajur ku Golkar pasantren 2 tingkat beak di Garut santri da urang tongkrong loba urang Bogor loba beuh genep ratus santri datang harmoko ka ditu nyumbang jieun 2 tingkat ret tinggal 10 ge anu kutilan melulu Allah karim ulah lamun nyaritakeun ti Pandeglang terus ka Serang atuh nyaraho pan urang ka kiai-kiai da ajur-ajuran geus dibejakeun ku ari teh sing hade racun teh ku ari Golkar bersemi kembali aya mah atuh sabaraha urusan nyanangan urang mah urang kadin teh sih ku suhulu sia cek kiai teh ing deuk asup Golkar ngan mal beja ka kiai atuh sabaraha sia aduh Gusti Allah ieu ngaji ka maneh can ngamimitian ieu ngaji jika Golkar ieu lah masyaallah masyaallah Golkar ya Gusti Allah kaji da ingat diaromongkeun ge kula mah geus siap diomongkeun ku kiai-kiai masuk ka Golkar kajin ngan ieu mah nu encan ka Golkar ulah sakitu doang ieu urang babarengan ieu agama asal geus asup ka Golkar mah teu daekeun magahan amil teu daekeun asal amil teu dipagakeun mah teu geus ajur nya mah hayang ceramah bae dibere duit gede teh ki Golkar teh geus kana ditu kaji aing mah diomongkeun ge marah moal paling neluh ya aing bukan telu di mana teh nu geus bae ieu nu encan mah ieu sing harade babarengan urang bareng lain naon katentreman beda nu encan asup Golkar mah tentrem kadeuleuna teu bringas teh kitu teu bringas kadeuleu ye kula mah asal aya kiai make samping ke sorban dada tungkul asli ya. Tapi lamun geus culak-culuk Golkar ya kajari gua tanya bener eta geus lain hiji lain eta geus kadeuleu jasa eta mah asal turun bae di mobil beda ngagebrugeun culak-culuk moal jauh ti Golkar sia bareng telusuri bener jasa eta geus kitu tah cek ke Golkar ke mah aing deuk tungkul geus kanyaoan sia ku aing Golkar kan ngacak-ngacak deh baik masyaallah rapet ku ari ku Golkar ai kudu dibejakeun kalau mau ngomong lamun geus teu rapet geus rapih kiai instansi kabeh geus deuk di Golkarkeun deui henteu sirik teh dengki mangga teh urusannya kudu kelompok politik ngan urang balikeun deui urang ieu kiai ustad santri lah ulah ka Golkar kabehan sedih ya gue aing sedih ya geus ka Golkar we geus leungit agama teh leungit sing mudah-mudahan we omongan kula jadi doanya ngeri kaharep nangis asal geus ka Golkar bae geus moal aya bae nu ngomongkeun agama nu jelas sakitu bae pokona
ngomong cauna au bae au kieu deuk ieu cenah naon ka puasa apa naon kabae ku bangke kieu pan lain bisa ngitung lah itu manghitung bangke ku bangke bae henteu maksudna ieu mah geus rencana-rencana henteu lah ku bangke bae teu jelas tak kiai tah padahal bisa nya teh ngitung henteu make Golkar tak kiai Golkar tah kos kitu teh mah ai kiai nu lain Golkar kiai puasa deuk kumaha geus ngitung kula mah atau geus ngadenge ti kiai anu hitunganna sakitu geus pe anu eta lain Golkar jelas tak kiai teu boga kepentingan berarti nu boga kepentingan di Golkar mah bae denge ku geus teu jelas so kiai teh aku mah jadi bere duit waduh marah nu beda teh marah ji ibadah ka Allah sih kitu eta je kula kan nu deuk ku mah teu marah Allah siap tanggung jawab saya di akhirat nu disembah aja lain Golkar Allah hiji ayeuna Allah geus aya ilmuna atuh tinggal dipake bae kitu jadi jelas kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah nu teu ka Golkar mah jelas asal ka Golkar artinya bisain ya tapi teu make eta edas jasa eta edas jasa aja yang dia ngomongkeun ge sacablak da sungut sia ngomongkeun aing bae gos kieu sejak ti mimiti pesantren datang ke paeh deuk nuturkeun ulama sebab yasfa'u yaumal qiyamah salasah al anbiya wal ulama wasyuhada wah di ditu wal Golkar ucapan kangjeng Nabi titik aing mah geus teu hayang ieu urusan akhirat ieu mah mun SPPT los Golkar teh mah nu menang atuh urang ge berurusan jeung urang Golkar mun urusan kos gitu tuh birokrasi di Kepegah jeung Kiai Golkar teu masalah tapi lamun geus berurusan tok akhirat tidak bisa ganggu dadah Golkar dan cenah kiai kitu amat ieu teh di Tangerang aya kiai pinter ngajina kuari hendeuk asup ka Golkar pinter jasa ngajina falakna pinter ngajina ti bae nyaho bae mun ku bade bejakeun nyaho ngaranna kabehan ge kuari geus kabujug masya ai kula jakal di jero hate duh masyaallah kabita ku dunya ya Allah teh kadeuleu eta nur ilahi Gusti Allah madak dibejakeun teh kos kitu geus supaya jadi doa kadengikeun ku nyana subhana jadi embung laing atuh ka Golkar ngan cedet teu boga duit jedeng teu boga duit jual sawah atuh Masya Allah ya hesen angan kirobani anu bener-bener langsung Allah ngahukuman haram ti Allah ngahukuman halal ti Allah makruh sunnah ti Allah dan lain sebagainya mubah ti Allah ulah aya manusiawi setelah eta kakarak make manusiawi ulah ngarumpak hukum-hukum anu geus tertera dina Al-Qur'anul Karim iyalah Abi Lubanah ternyata mengkol tina robani kana manusiawi. Emang aya unsur naon? Sebab tadina kana Nabi Lubanah teh kelompok Yahudi Bani Quraisyah. Didinyalah aya hartana, didinyalah aya keluargana. Deuh, lamun sampikeun ka ieu manut ka Muhammad betapa bebeakana cek pikiran manehanana. Atau lamun haju perang bahaya maka mengkol tina robani ke manusiawi akhirna Abi Lubanah khianat demi harta khianat terhadap Allah jeung Rasulna demi harta demi anak yakni keluarga khianat terhadap Allah jeung Rasulna turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai jelema nu ariman ulah rek harianat aranjeun kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah. Ulah jeung harianat ulah rek harianat aranjeun kabeh ka titipan-titipan amanah-amanah. Aranjeun kabeh anu geus dipercayakeun ku Gusti Allah baik agama maupun lain agama awas sing hade. Wa antum ta'lamun bari anjeun teh pan geus nyaraho tentang hukum Allah, tentang Rasul Allah, tentang amanat-amanat. Kade wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sing nyaraho aranjeun kabeh teh aya lian pasti harta-harta aranjeun kabeh teh anak-anak aranjeun kabeh teh horenganan fitnatun fitnah. Masyaallah. Hiddah lakum ka aranjeun kabeh sadatun an umuril akhirah anu ngahalangan anu menghambat tina urusan-urusan akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Horenganan geus aya dina Al-Qur'an. Harta teh ngahalangan ka akhirat. Kita asa teu kaharti cenah kiai, atuh sia mah bodoh. Mesti harti-harti keur kitu ka harti bae. Maksudna kumaha? Ya. Abi lubanah teh agapan tadina mah Rabbani neuk ngajelaskeun hukum-hukum ti Kangjeng Nabi anu ti Gusti Allah. Tapi kulantaran aya hartana besi rusak di kelompok Bani Quraidah demi kelanjutan kelanggengan harta manehanana khianat terhadap Allah jeung Rasulna eta harta. Urang guari. Masya Allah. Demi harta hukum Al-Quran terabaikan. Hanya demi harta. Demi jabatan dunia ngaranna hukum Allah terabaikan. Hanya sekelompok secuil harta agama dek dikamanakeun. Eta mah gede teuing lah lamun hayang jadi bupati demi keutuhan tahta kemudian ieu teh mengkol tina agama gede teh mah urusanna. Gubernur gede andai mah andai, komo jadi presiden mah andai mah andai, lamun teu henteu bae ngan moal lain henteu ja. Misal contoh doang contoh. Nah, khianat. Hanya demi jabatan, khianat terhadap Allah jeung Rasulna. Demi harta, khianat Allah jeung Rasulna. Demi harta doang. Can kaharti kene cenah kiai. Can kaharti kiai. Kieu tuh. Ieu limbah. Nah, sia asal geus ngomong limbah bae haju kaharti bae. Emang dunia sia kan tadi. Ya limbah ya tasep diperbutkeun A B C ribut ya harta mulai nego teu bisa tadina kan geus aing ti heula cek Zaid teh ceki Umar teh lain masalah ti heulana tapi kan kuari mah urusana lain deui masalahna sia kan geus menanam modal di dinya sabaraha persen aing geus 2 lipat ti sia. Ya tuh pokoknya bang aing mah geus ti heula tinggal ti heula kan jem ge berputer goblok sia lain geus aya goblogan tah je berarti sia teh deuk nilepna aing eta kan aing geus kontrak jeung pabrik geus sabaraha kebelna aing teu bisa kitu lantaran aing geus wani 2 kali lipat sok tolol sia tuh isu goblok ka deui nu tolol ka itu semua lain tah jual ki bakat urusan kos gitu mah kan gampang duit tapi itu kan jelema-jelema aing gitu. Tuh. Manajer ge geus aya di leungeun aing. Ieu mah pabrik seakan-akan nu aing. Beuh budak. Ieu budak goblok jeung tolol. Tuh mulai geus. Ieu boga pasukan. Nu kanyaho ku urang kan urusanana hanya sekedar limbah. Masya Allah, tapi pasukan-pasukan luar biasa. Bodyguard Ki Zaid orang Ambon. Masya Allah Karim. Bodyguard Ki Umar orang Banten. Ya Allah ya Rabbi. Ki Bakar nurunkeun ti Madura. Ki bodyguard kawe.
cek orang Madura. Jangan main-main ya, ini celulit ini. Madura ini. Masya Allah, cek orang Banten celulitan kalau celulit dipotongkan cek aing. Dileg-leg bisa ku aing celulit. Cek orang Ambon, lihat nih. Klik 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 klik. Ini nama maka ya. Kalung. Klik 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 klik. Kalau ini udah bersuara, dunia masuk ke sini. Oh. Ngomong gue ledek awe. Ya pasukan gawe ibu hanya demi harta. Masya Allah karim. Tidinya lah ribut kajian kuku bahagia teu bisa ditangani. Urusan aya nu langsung ke DPR segala limbah urusan. Tapi permasalahan lagi selain limbah ribut tak di DPR mah. Urusan limbah nama tamu urusan lah sapira sampah. Tapi urusan ribut nama kan aya aturan hukum. Masuklah tek persidangan eta kakarak setik zohor mah jeung asar geus henteu demi harta Ambon turun demi harta Banten turun demi harta Mandura nyebutna ge lain Madura Mandura tarurun ieu terabaikeun ieu agama salat henteu di dinya mararabok manehanana hanya demi harta. Eta keur contoh leutikna bae eta. Masya Allah karim. Hanya secuil harta. Jang sakadar di dunia doang. Mewah-mewahan. Leungit salat. Leungit haramna mabok. Mat sidang kuari. Lantaran anu digebug segala rupa. Ka DPR. Main sogok. Aju DPR lagi. Daek deui disogok. Geus main sogok-sogokan. Agama ka mana agama? Hanya harta. Eta mah luhur teuing mah kos kitu mah. Masih kena aya main-main gitu nangarana kabelah ditu mah kepentingan dan sebagainya. Urang mah nu leutik bae urang mah leutik ya. Caritana yang boga motor teu boga duit. Aya nu nawaran. Ya cukup asal KTP 500.000 jadi lah. Di bener oge nya, heh. Aing geus sebenarnya mah agama haram, cenah ieu sok ngaji bae. Tapi kan iya butuh lah, tanda tangan, tanda tangan. Iya demi harta riba terus terabaikan riba. Ya Allah ya Rabbi, eta demi harta. Wani ngahianat ka Allah, wani ngahianat ka Kangjeng Rasulullah. Lamun hayang nyawa pengkhianat, tah nu ngridit pengkhianat Allah. Kerasa ku jantung siata. Tah nu ngridit teh pengkhianat Rasulullah. Ipan lamun waria anu ngredet keluar nu teu ngredet diuk bae di dieu asal beak kabeh. Beak kabeh ngredet. Tanggeulana si eta keluar teh. Ieu teh pengkhianat ieu urang. Masya Allah karim. Can ka harti jasa cenah ge. Geus ka harti jasa mah kitu ya. Sia naik motor, ayo naik motor. Motor sia kemudian kuari kitu kotor. Nya. Datang ka imah. Kumbah. Ayo nu adzan Allahu Akbar baleng ka adzan. Nggak batur dah saya berjamaah kayak itu. Nya pura-pura teu neuleuh bae. Ditanya deh ku batur, ke rumah motor. Wah, nanya sia. Siapa aing. Baralik beres rumah motor batur dah. Zohor cerita datanglah ke asar ngerokok bae kieu. Didedekeun we motor bagus. Seserian siang meureun tah. Pajar mah aing nyaho bae atuh lain jauh emang kos kitu. Ngani delegeun we nya di kieu-kieu ya karena rada kurang simetris sakeun teh. Waduh nyokot obeng gitu. Asar deh Allahu Akbar Allah juga asar deui gitu. Beres ngarokok deui datang ka magrib. Eta sekedar demi motor doang zohor magrib selesai liau pengkhianat. Pengkhianat eta kos itu. Masya Allah. Walamu annama amwalukum fitnah. Sing nyaraho marana kabeh horeng harta teh pasti jasa jadi fitnah. Fitnah teh lain sakedar fitnah horenganan jadi siksa jaga di akhirat.
padahal mawa annallaha indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran nu pohara tapi terabaikan ganjaran urang mah daekan keneh hianat ka Gusti Allah hakikat nama jelema nu keur ngumbah motor ninggalkeun salat eta teh keur nambayan seuneu jahanam khianat ka Allah masyaallah karim tarajol bae aya di naka motor anyar heeh kada meulina aduh yang tanyakeun meulina di naon gitu. Coba kula hayang nginjem dekat lah rusak nginjem bisa kes ya ngagantian teu bisa cakolot ge teu meunang cenah gitu. Nah, di kakak nginjem bae ge ieu lah. Engko kana manggeus pakana mah masing-masing bae kuari mah sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem ka aing. Tapi kakak mah kakak bae sia anjing aing kakak di. Ngan urusanana mun sia boga aing mah nginjem, aing boga sia ulah nginjem. Nggak sokana mah sebab ieu mah harta kesayangan. Pisah guys antara adik jeung kakak hanya sekedar harta motor deletik annama amwalukum fitnah ngomong geus adina ka itu aing mah boga kakak boga motor ge ibaratna bonceng ge aing macan orang ngeuleuh ge hampir teu meunang ngeuleuh aing hampir teu meunang kakak aing teh ku galedeg gitu mulai geus tah bacakeun ku urang walamu annama amwalukum fitnah horenganan geus nyana tinggalin salat kabelah dina retak antara kekeluargaan kakak jeung adi hanya karena motor. Di akhirat geus jelas bakal dikulub di neraka jahanam. Fitnah. Ya Allah ya Rabbi, fitnah eta sakadar motor doang. Ho. Adina matok tanah belah di ieu hasil paroid kakana datang. Sia ulah sok sangeunah-ngeunahna bae. Segala paroid segala naon aing ieu kakak sia. Gas kadekan surat kabeh ku aing. Eueuh bapak eta kudu ka anak kudu pang gede kabeh ge sia kudu ku baca aing. Je ka ulah kos kitu aing ngaji mah pan kudu babagi cara babagi semantak ngajina kudu sing bener kaki Golkar sia. Ulah kaki sembarangan. Kadekan surat fitnah harta. Cokot ku kakana geus kumaha aing bae. Ngajual aing ngameteran aing sia mah sakumaha aing bae geus pokona. Kakak Rusia ngomong segala rupa geus waing yes, tinggal adina we nu teu kabagian da kabeh nu jangga bae datang kan geus ieu urang kumaha cenah pancena urang boga tinggal di kol tapi urang nyana mah tuh geus beli motor geus mobil bejana cenah geus ngajual deui pan urang mah teh heuh nya kumaha urang beuleum bayu ngan bisa da sakitu doang ngap bae lah aing mah pokona satungtung nyana nacan mere aing mah nya moal ka nyana disabai mah teh hayang fitnah annama amwalukum fitnah lain saeutik eta nu kos kitu teh kudu jauh-jauh urang neangan di pasar kemis ka pondok ambual aya loba jasa teh nu kos karana itu bojong mah mau bojong mah biang keladina teh dia terus ka belah ditu ka anu aman teh ngan di Cilongok doang annama amwalukum fitnah. Nah, loba jasa jelema anu ninggalkeun salat ku gara-gara motor jeung mobil jeung tanah, loba jasa jelema anu teu wau jeung dulurna gara-gara harta, loba jasa jelema anu retak jeung anak sangkilang jeung anak ge gara-gara harta. Masyaallah jeung anak bae ge pasini jeung anak. Pasini ieu lah harta. Masyaallah karim. Eta keur carita halayak rame ku ari mah kiai gara-gara cinta harta anu tadina nyana jadi kiai umat kiai ku ari mah jadi kiai kelompok lantaran jadi kiai kelompok atuh hukumna ge hukum anu remeng-remeng nah ieu kiai hanya untuk sekedar secuil harta nyana geus jual hukum ieu khianat terhadap Allah jeung Rasul ambalaya kiai pengkhianat. Bacakeun da ka kiai eta celina cekel huluna wa'lamu annama amwalakum caknya emang kayak juri kan dadanya jurinya gede di sini sia aju sia kitu deui pacar mah dititah ku aing bae nya mah ribut bae sia jeung kiai wa'lamu Masya Allah nu kamari mah urang ngeunaheun jasa ngadenge nasihat kiai eta
barangku hari geus gelo ka pamarentah kok haju teu ngeunaheun didengen Masya Allah horenganan di jero hatena hanya untuk seceuwil harta innama amwalukum fitnah baheula urang lamun ngadengekeun nasihat-nasihat NU nyeunaheun jasa Kiai Gus Dur nganasihatan nikmat Kiai Hasyim Muzadi walaupun nyana aya terkontaminasi kabelah dia nama tetep bae jadi ngeunaheun urang ngadengekeun Kiai Sahal mah pun ngeunaheun komo kabelah ditu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah pohara jasa jeung Kiai Haji Abdul Hamid ngeunaheun coba NU nu kuari dengekeun ku Celisia dengekeun ku Celisia emang kieu lain NU aing NU sebenarnya ngan kuari keluar segedeung kayak asup doing ke mah tengeunali kadengina kunaon sebab amwal urang nu kamari ieu mah urang ngadenge Habib Rizik teh tengeunahun gualak jasa urang ngadenge Habib Rizik jelengeng tapi dengan keikhlasan hatina jelema kabeh tertarik sebab naon dibere duit cenah hayang sabaraha miliar teu hayang berarti lain demi harta ngeunaheun dituturkeun galak tinggal galak ngeunaheun tapi lamun kiai saudara-saudara ini maksudnya iya di jero harta eta pikiran Masya Allah tapi tetap orang NU mah NU bae maksudna perkunutan perusolian eta geus sia maju keluar ti NU aju teu kunut deui geus kiai ge cenah keluar ti NU urang ulah kunut ulah usoli belah dituna geus salat zuhur 2 rakaat bae subuh geus bisa ditiir-tiir tah fokus kitu mah Syiah ya ge ulah paham Sunni nama tetep bae eta eta bangana oknumna kan NU mah NU na bae oknumna mah atuh urusan nyana ngan kuari ngadengekeun Kiai NU teu ngarenah Kiai NU anu terlibat ai Kiai NU nu teu atuh henteu Kiai NU dengekeun teu terlibat tetep bae ngeunaheun cekas perasaan lamun geus aya Kiai NU nu terlibat geus teu ngeunaheun perebut NKRI atuh perebut NKRI ja atuh bupati nyaritekeun NKRI NU nyaritekeun NKRI ja atuh ieu ge anu endek kitu naon ngaranna numpaskeun kebatilan NKRI atuh urang ge sarua bae NKRI ja urang bangsa Indonesia ieu perebut NKRI ja cek urang mah ya perebut ieu mah nu menang mana meureun perebut NKRI itu paruguh karuh hati-hati ini NKRI jangan dong sarua hati-hati demi NKRI urang namun kieu bae isi jelema perebut NKRI apa dibere bae kitu ieu NKRI ieu nah cara NU kan dibere teh duit NKRI ini NKRI oh iya sirana siratu Malik Pendil tinggal satu saya mau nyaho lah sama kerja ngeletik gitu sirana siratu tapi itu gede itu faedahna nah wa'lamu annama amwalukum fitnah urang jeung ngajabarkeun tentang harta fitnah teh timimiti urusan leutik di keluarga leutik jadi hancur naik kagede kendaraan motor teu salat teu puasa gara-gara harta hancur kemudian kuari mangarebet ka dulur-dulurna hanya demi keutuhan harta cinta harta retak jeung dulur-dulurna bahkan kuari mah jeung tatangga-tatanggana naik kuari mah boga mobil mobil lagi geus teu meunang dideuleu-deuleu acan bahkan kacana geus lamun liwat ditutupan bae fitnah ieu hanya sekedar harta tapi jadi fitnah kuari jabatanana geus naek deui jadi fitnah annama amwalukum fitnah ngemantak ketika aya jelema sugih kemudian diaromokeun ku batur atuh urang bacakeun bae ayat ieu bener ayat berarti annama amwalukum fitnah selain sakadar fitnah heureuyan di dunia berlanjut ke akhirat siksaeun Allah annama amwalukum wa auladukum fitnah horenganan kudu dikanyahokeun bahwasanya nyan anak ge horeng fitnah demi anak urang ribut jeung tatangga demi anak urang ngajual segala rupa hanya sekedar anak doang
demi anak kebelaan anak-anak di penjara lantaran teu beres anakna teh jadi fitnah malulu geus fitnah wah geus abalayah jasa fitnah anak beuh ku karunya-karunyana ka anak dibelaan ku urang salat nanti anak jeri keleutik keneh saya ulah jeri jeung abah ieu nonton TV nah ayo nak tuh setes ceurik rada leutik tuh bagus anak nama geus ulin teu nonton TV kolot mah terus we kieu tadi mah ngasuh anak mah geus ulin nu lain deui nya mah di dinya teh eureun ceurikna ge kolot mah kieu digedean deui make remote bangunna surat suling na ngeunah mah digede joget deh di dinya fitnah anak ya Allah ya Rabbi anak teh terus bae ngahalangan kana salat ngahalangan ngakomo datang ka kieu mah aing geus kolot harta aing aya beneran gua ari keur dijual aing mah nyaho ieu datang nyaho moal ka taun hareup geus lain deui rarasaan tah ieu duit bisa miliar tah los 500 ku sia bagikeun nu 500 nah ieu ku aing di ka masjid kan mumpung aing masih hirup bah cak anak kira-kira bah abah boga otak tante anak si aldas emang benar bah atuh batur otak abah coba pasang kami kan anak ayo masjid makan loba nu tanggung jawab masjid mah mah urusan kabehan moal aya nu teu anggeus masjid mah tapi kan anak mah lamun sararusa aya batur anu peduli ka anak abah ji manya abah kudu dinasehatan ku kula aja kudu kumaha tuh ye geus ka masjid mah cukup 10-20 bae bah geus bagikeun di jeung anak mumpung hari ruk keneh anak jadi senang atuh kumaha sia bae kitu atuh geus bari bah 50 juta ieu nya jaga masjidnya kula nu dimikeunna geus atuh kumaha sia bae dimikeun we 10 di depan kieu nyahoan nyaho engge aya nu kos kitu aya geus ulah hudang sia hudang ka nyahoan bapana laporan buku ka aing ka sia ka kieu teh sabaraha eta jang masjid 10 nu bener saya kieu iya tuh 10 masyaallah pan bangun kaget amat mah haji mah henteu sih teu kurang henteu ieu hayang nyaho bae kudu jadi berena 50 sakieu teh 50 geus lah ulah loba omong jilah geus ya ganjaran Mang Haji mah geus bae atuh 10 teh ye lain kitu sakira dek 500 juta dihalangan ku anak wa'lamu annama auladukum fitnah dek diajak ka sorga anak lamun 500 juta di ka masjidkeun di akhirat nyana dipanggil karena masjid teh selesai ku 500 juta harta bapana sanunya cak bapana teh Gusti manya kula ieu ka sorga sosoranganan pan kula teh boga anak kula nu baheula ngadukung teh wayahna be Gusti pangnyalametkeun sanunya lamun di akhirat anakna haju salamet dulu ieu lain pan bapana ge ti kerlek nu tadina endeu ka sorga teh lantaran loba kasalahan nah ieu wayahna ka neraka heula mun teh mah cak malaikat harita teh jadi 500 teh jadi ka nerakana pan dipanggil anak teh gara-gara dia goblok dia tah emang dia mah tolol dia mah tungtu nama dia bae itu salah fitnah masyaallah loba jasa nu ngajual harta demi anak tapi terabaikan agama mah bahkan imah ge dijual demi anak tapi hukum Allah terabaikan pengkhianat Allah orang anak masyaallah karim timimiti leutik datang ka gede urusan anak nah jadi kalang dada bapana jadi kalang dada anakna terus bae dibela walaupun salah fitnah nu mantak aya hiji waliullah anu keur nikmat jasa ibadah ka Gusti Allah lantaran dibukakeun hijab tiba-tiba nyeuna ku ari teu ngeunaheun kalazatan ibadah pan ibadah teh lain sakadar Allahu Akbar tapi aya nu nempel nu hese dicaritakeunana lazat eta mah hese dicaritakeun eta mah urusan lazat
Sebab naon? Sebab moal bisa dibentangkeun teu rasa. Nih para waliullah nu geus boga rasa masyaallah nyana termenung sabulan 2 bulan geus sataun kalazatan ibadah teh eueuh Gusti ieu teh aya naon Gusti masyaallah. Ditapakuran tentang dahar, ja biasa tentang minum, ja biasa tentang pake, ja biasa tentang muasyarah ngaji, ja biasa. Tapi geuninganan kalazatan tafakur teh jeung ibadah eueuh aya naon Gusti ngadoa tengah beuting. Ya Allah ya Rabb, naon anu bakal jadi ngahalangan kana kalazatan abdi cabut ku Gusti. Andai kata harta abdi ngahalangan kalazatan ibadah abdi cabut, rela abdi mah leungit harta tuntaskeun kabeh asal abdi nikmat ka Gusti. Andai kata baju-baju ieu ngahalangan beakeun kabeh, abdi mah rela sataranjang, nu penting boga lazat. Andai kata pamajikan abdi Gusti ngahalangan karena kalazatan abdi, ganti pamajikan abdi. Sia masa nu kos kitu bae. Aju bae aja hayang ganti burung. Henteu cenah hayang ganti menambah doang. Masyaallah. Andai kata Gusti anak abdi ngahalangan karena kalazatan abdi ka Gusti, cabut anak abdi. Seketika eta dihandap lantaran imanna nyana di Mekah makan tingkat nyana aya di 3 tilu ear dihandap careuri kabeh aya naon eta barang di dieu horeng anakna ragag ganda anakna ragag begitu ragag anakna kabeh dihandap teh careuri nyana ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin kadang ku pamajikan anak ragag alhamdulillah. Geus urang urusan bae maneh mah teu nyaho naon aya rahasia di hate kakak lain kitu atuh batur bae ge neuleun anak urang ragag ceurik ieu mah alhamdulillah teung teuing nu teu nyaho mah kan nyebutna teung teuing sakumaha tadi anak kolot endek sedekah 500 juta anak pan ngana sehatan ka bapa teung teuing tapi lamun bapana teger harta-harta aing anu dek ngagunakeun aing di akhirat sia aing dek salamet aing heuh ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing dek nuturkeun sia bae jadi sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aduh aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak nah ieu beres caritana di urusan salat penting Allahu Akbar lazat datang deui horenganan salila sataun lantaran indungna yakni pamajikanana ieu boga anak luar biasa anak pikareseupeunana kunyana sok digendong sok asup hate sok diome asup hate padahal anak lain hiji kahiji kadua katilu biasa bae nu ieu mah asup hate ayalah cinta terhadap anak sehingga cinta ka anak ngahalangan cinta ka Allah. Asal aya kadua cinta salianti Allah moal ngeunaheun ibadah mah. Urang cinta ka pamajikan, salat moal ngeunaheun. Urang cinta ka anak, salat moal ngeunaheun. Cinta ka motor, salat moal ngeunaheun. Jeung naon nu dipake ka cinta? Aya di hate urang. Setar salat, Allahu Akbar. Resep urang ka motor. Keur salat aya tidak. Keur salat resep ka sawah-sawah aya. Urang keur salat resep ka mobil aya. Urang keur salat resep ka urang Karawang, atuh aya ngagitek-gitek teh. Allah leungi kahalangan ku karesep kadua ti Allah. Ieu geus sarua, anak biasa bae urang tapi ulah asup hate. Ulah ngelehkeun ka cinta urang ka Allah sehingga urang daek ngorbankeun salat hukum-hukum Allah demi anak. Silakan tah mah fitnah ngaranna. Malah mah kurang diwir aing resep ka sia kulantaran resep ka sia supaya sia salamat. Cekel ceulina bareng jeung abah ka masjid sia. Ayo, tah eta karak mantap pokos kitu. Cicing sia di dieu. Ayo, salat jeung abah. Allahu Akbar. Menang sampai 2 pae. Cekel deui. Abah mah moal ka sia bae heula. Cak anakna kok kiamat sih.
Abah boga kepentingan ceng. Ilu ka kepentingan abah tuh goblok sia. Geus sia sing istiqomah ulah nurutan abah. Jiban jadi kieu nya. Cak anak teh kabalinger ya abah ieu. Jadi abah naon kolot anak ge neuleuh abah. Abahna istiqomah atuh sakali dua kali galak ka ditu mah nutur. Tuh mantak anak daek nonton TV ge atuh emang kolot sok kieu bae di TV. Eta lah permasalahan. Komo aja kieu bae. Abah eta. Seuli sorangan tolong. Atuh anakna mah leuwih timatan abah. Atuh Masya Allah. Kolot kencing berdiri, anak kencing hiber. Sakitu bae. Geus leuwih ti lari deh, guys. Nah, iyalah horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah anu ngahalangan tina berbagai urusan akhirat padahal mawaan Allah sing saenyana Gusti Allah indahu ajrun azim di Gusti Allah teh aya ganjaran anu pohara tetapi kadang-kadang ajrun azim yakni ieu ganjaran teh surga. Ele ku harta, ele ku anak, lain tah harta jeung anak dibawa, jangan luruskeun ka sorga, endahan jadi ngahalangan sorga. Nu mantap fala tafutuhu, ulah are katinggaleun anjeun ganjaran anu gede, ku gara-gara ngajagaan harta, urang tinggaleun sorga, ku ngajagaan anak, urang cinta ka anak, urang tinggaleun sorga, ku hianat ka Allah. Jeung ka Rasulullah demi harta demi anak urang teh meunang nangan sakadar neraka naudzubillah min zalik wa min zalik. Mantap dipermasalahkeun tah di ilmu thariqah mah kuari urang teu boga pamajikan encan boga kemudian urang kuari salat bae lamun dipikir mah pun dipikir urang teh lamun imkan nikah sanajan resep jasa kana salat maningan nikah bae lantaran dina nikah mah aya kelanjutan turunan berarti hifdzun nasal engke urang boga anak lamun nikah mah ku aya anak engke bisa ngamajukeun agama jeung nagara jeung bangsa. Lanjutlah urusan kekhalifahan cak pikih. Tapi lamun cek ahli tasawuf mah perbandingkeun ku ente antara resep salat jeung nikah. Ternyata horenganan ieu teh salat mah bakal ngahasilkeun kana ganjaran secara mutlak adituna sorga. Ari kawin mangke bakal boga anak teh kapan kudu dinapakahan berarti kan orang kudu dagang yakni usaha menghasilkan harta demi anak sedangkan cak Al-Quran wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dengan kawin boga anak jadi fitnah. Dengan kawin boga anak orang usaha orang teh etang ke harta jadi fitnah. Berarti ieu harta jeung anak teh jadi fitnah nu gara-gara orang nikah teh bisa ngahalangan ka sorga. Tuh nu mantap cak anu can nikah hadena aing mah can nikah. Emang kunaon geus da? Kade-kade itu arempungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah aku dipandian ku 7 kembang. Indah itu mah kos gitu. Aduh. Nah ieu nu mantap sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Italah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade namun bakal nimbulkeun ngahalangan sorga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan sorga apa henteu sih? Tuh. Aya 3 awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul fangkihuma atau balakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun parentah. Lain etana
tapi ngahalangan ka surga apa henteu isorohan Allahu akbar beres Allahumma inni astakhiru dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunia ya wa akhirati bakal ya beres tapi lamun teu bagus Gusti jauhkeun eta kan ngara istikharah tina tilu nu mana ieu timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet ieu hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kehalangan dibere Ainu resepna makanu ieu kadua katilu ainu timbul nu ieu deui anu aing kurang ngersel heran aing ge diisi horohan teh aing ka dieu timbul ka dieu nu ieu deui sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahir mah ieu tapi isi horo nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik ieu lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah ajeun coba kumaha engkena dek dipasrahkeun ke Gusti Allah pilihlah nu ieu tek nu kurang resep teh bener barang dirasakeun hiji pamajikan sopan biasa hasil istikharah kedua ditinggalkan ke masjid ngaji bangun sabar baik urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang aduh kita aya ku babaturan sia bangunna tenang amat ka mana ge naon nu pake kemlang lain sugan pamajikan sanu daekeun eta mah keur sompra bae geus kitu deui mah keur carita dia tenang guys kuari aya jelema lah geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu aing bogoh nu ieu bae geus sesuai jeung kabogoh syahwat aing kitu hawa aing kahayang aing resep kan ieu da aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang ieu nu resep aing mah ieu geus teu kudu istikharah ieu bae masalah tuh jeung sia-sia nu rumah tangga kawin tak kakarak saminggu kawin geus kieu bari tungtung masjid. Sia kunaon bangun ngalamun bae. Lah loba omong. Yang kumaha sih? Majikan marah bae. Manya ieu mah atuh euy, kadang saminggu mah ke honeymoon kene. Sia kadang kuduna mah geus kitu, tapi kieu kaayaanana. Atuh pugu baca saksia eta keur pilihan sia atuh jak kurang kumaha tapi madu masyaallah ka aing teh galak biasa masyaallah teu meunang salah saeutik atuh ya balik aing ke heulenan ye ngan atuh kieu bae rarasaan teh kuduna makan keur indehoy ai kuari jadi kieu balik aing mah pamajikanana geus jubres badan Masya Allah terus dirasakan ke hades seminggu, ke ribut seminggu, ke hades. Lah mun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun. Mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae, ngagilek mah sebulan. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah cantik bahkan hati gitu kos. Masyaallah. Nah, terus dirasakeun. Aya anakan mah anakan biasa. Disebut da awet raje. Jadi teu halangan nih keanakan mah anakan biasa. Ngan teu tentrem kan ibadah kos kitu. Teu tentrem kan. Masyaallah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang istikharah. Isi aku bae rumah tangga sih. Jijai mah masalah. Sugan ribut teu pernah mah ribut. Kan naon tuh diributkeun. Ayo bang isi aku bang. Aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing masyaallah ribut. Atuh jasa cak aing mah harta aya di sia, geulis aya di sia, kasep aya di sia, pinter kok ribut bae sih. Teu karti. Sia aing mah teu pernah aya ribut-ribut. Aing mah ka imah pamajikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tatangga riungan dijurungkeun teu ngariung ka ditu tuh cacampuran. Terus ka belah dieuna lamun aya nu zarah-zarah malah macak pamajikan geus ka ditu zarah. Bukan nek miluh teh tuh nek miluh teh naon teh kumaha teh nginaeun kos kitu mah teh.
kadang-kadang lamun aing teu boga duit kadang-kadang nanya kakak emang teu ngarokok teu boga duit henteu ieu tah gas sih selalu ngomong aing ceuli aing rawing ieu aing ada ge si aing hiri aing mah boro-boro dibere ku pamajikan nu aing ge leungit mah lulu tuh kan ieu kan indah aja saeta hasil isi horo ngaranna beda hasil isi horo mah pan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono gelis aing ge boga ka boga teh kan 3 nu panggelis temen itu tuh pinter geulis ngan aing isi horo nu timbul nu ieu deui aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing bener sia emang sia teh isi horo aing henteu lantaran nyanang geus I love you deui ka aing oh budak wow WA anak ge I love you you tah badak akibatna kos kitu tah ya aing kos aing puyeng ieu aing geungesan pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah aing teu geungesan ieu kos kieu ieu geus rasakeun kos ieu malah mah aing kuring geus deuk musyawarah deui cek pamajikan teh ka lamun deuk misah titah milih tanah nu itu aya nu itu aya atuh nu deuk di kakak gawe deuk lah kumaha ngeunahna bae cek nya teh ajeun ke jangan ngabangunna kumaha ngabangunna cek pamajikan teh gampang ya emas geus aya tah 100 gram jadi duit aya cek nya teh atuh urang babarengan bae aing tararis gadengnya sia asana indah teh aing asana hirup asa di neraka jahanam hasil isi horo ladak ulah datang kata isi horo Masya Allah karim nah petunjuk ti Allah nah iyalah urang teh ya dibere kejelasan ku Gusti Allah hati-hati harta fitnah anak fitnah sampai ka ngahalangan surga sebab urang jadi pengkhianat Allah pengkhianat Rasulullah yakni praktekna demi harta Allah terabaikan demi harta Rasul terabaikan demi harta demi anak Allah jeung Rasul terhianati padahal Allah boga ajrun azim yakni ganjaran kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak anu ngan sakadar di dunia doang cilaka ieu fitnah nah jang urang kuari urang introspeksi datang ka imah nya besi aing ye nu kabawa ku harta ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang goblok sia harta ngatur-ngatur aing kudu anu sia awas ya ku aing endek ditasarupkeun ku aing sia ka jalan Allah anak ngahalangan aing bae nurut ka aing geus teu nurut ka aing awas ya kuduna kitu ka anak teh mondok sia bah mondok mah tinggalin zaman sia nurut sia hayu teu nurut geus ulah balik sia ka dieu tapi disungut doa ulah haju teriak mondok sia edit sia ka Gunung Karang di Legag Maung sia ka dieu ulah haju beneran ka anak mah alipag mondok bah mana emang mondok bah sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapak eueuh nu nyalakeun anak kabeh ge ngan syukur ngamang ka kuburan doang perebut harta tapi tuh deuleuh si anu tuh nu anakna mondok nyanana nyalateun aju nyanana tahlil maca Quran pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh kana doa kadanan ku batur atuh anak-anak heulanan gas mondok sia mun teu mondok gas ku aing sia awas maksudna awas urang aing kawin deui geus sia si abah kos kitu amat bejakeun ka sia bejakeun lamun sia teu rek mondok abah kawin deui kan nyana bebe jabah emang abah lamun kula teu mondok kawin deui mangkana mondok sia daripada emak engke dicandung mondok sia diaturkeun ku emak sia mah garelo jasa sih otak teh pararayah jasa itu kok malah mana yang sak mana sakolakeun we sakolakeun candung sia kuing pokona mondok mana ge mal kok ngomong ya sama rondok kabeh emang abah sia nyandung aing teh hayang dicandung mondok mage milu mondok kan ngeunaheun urang atuh jadi lalakina pararayah jasa dunia mah lulu dunia nah ieu ulah terlalu nganggap kana dunia
jacak Allah ya urang kan keur ngaji urang seakan-akan bangun keur lalagan lain ye keur muka lamah jeung Allah urang keur dieusian set ka jero hate tuh kula mangan sakadar alat doang memeh kula abah abahna deui terus alat doang ya sampaikan wa'lamu hei urang Cikupa urang Bojong urang Belaraja urang Sepatan anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah hosararia kabehnya wa'lamu tah wa'lamu atuh di bahasa urangkeun mah kos kitu mentak aing membungkat TV ge aing mah bahasana kos kitu menya di TV anu kos kitu nya ki ucing ngamuk cenah di TV teu pantes aing mah kudu di TV ya say dalur kabehan ya urang mana bae nu area di dieu wa'lamu cak Allah sing nyanaos ya Allah yang nu bogana ieu annama amwalukum saenyana sepeda sia motor sia tanah sia imah sia kabeh perusahaan sia wa auladakum jeung incu sia anak sia kabeh fitnah nu ngalangan kana sorga tuh sanjana deui wa anallahu indahu ajrun alim Allah ngabogaan ganjaran yane sorga pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim tah sakitu bae wallahu a'lam bishawab.